Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneuh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca Abah, wargi-wargi Abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika. Aduh, tobat, kaulana da ampun, aduh. Dalimin kocak dengek ampun-ampunan. Sarta kudu pruk, we manehna ngudu pruk. Tenggelan haur koneng teh lain deui nyerina sarta panas kabina-bina anu ngajadikeun kekuatan musna sama sakali. Lengit budi ilang daya. Duantukna dalimin ngajoprak bari terepeh kegerungan. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Ampun, kaula nada hirup. Dalimin geus poho di kalalakian. Cipanon terus murubut. Dewasa nahan ka nyeri. Jaba sieun terus dihanca ku Andi. Dalamun haur konengna dibabukeun deui teh. Ulah-ulah manehna terus ngahanju ngalepaskeun nyawa. Salah Andika dalimin. Apan kaula mah deuk aya keperluan kakarna. Nah atuh Andika teh jauh-jauh narajang wes tanpa bemakrama. Rumaos lepat. Ampun paralun we nun. Rumaos kaula teh atas sasar. Dalimin teh sirikna acong-acongan bakating ku ngarasa sieun. Sok sieun lawanna teh ikhlas luas bibilasan nandasa kamanehanana. Memang kaula mah ti tadi oge teu ngabogaan maksud goreng. Andi jorela teh luncat ka sisi kebon nempoan karena sugan aya keneh di dinya. Tapi tatela geus eueuh. Taksiran bakating sieuna ku Andi sarta lain deui ngarasa erana ku mitohana. Manehna kawasna terus ngabalenyeng deui ka lebak mapai-mapai sisi kebon anu memang kacida baralana. Tapi barang geus tatela karena teu kapanggih irung-irungna acan. Andi balik deui nyampeurkeun ka Ki Jantra. Anu saterusna giding we arinit deui ti dinya deuk neruskeun lumakuna ka Cipancar. Dalimin mah cul we ngajoprak keneh dina taneuh bari teu eureun-eureun gegerungan. Kanca dangu sadayana ti heula teh waktu karna tepung jeung pabarja tea sarta sadatangna ka imahna anu memangna mencil jauh ti tatangga ngaran-ngaran di tengah kebon teu beda we tinu nyaung-nyaung. Pogo we dina dekna ngobrol teh estuning samemendanaker. Sanajan bener karena jeung pabarja teh kasebutna anyar pinanggih. Malah kapan dina dekna tepung teh make dimimitian ku patelak heula. Tapi teu burung we uprek. Ku kitu teh mah
memang dua nana sajalan pada ngamusuh ka Gumilar. Malah antuk nama maranehanana baradami nyawalakeun akal tareka pikeun malespati ka Gumilar nu dianggap musuh bubuyutanana. Pangpangna pabarja anu kacida nyongsrongna hayang maleskan nyeri ka Gumilar. Lantaran kanyanyerianana teh beunang disebutkeun ku itu ku ieu. Ku Akisal Hapi jenatna, ku Pasmita, malah ku Gumilar mah karasana leuwih-leuwih. Manehna nepi ka ngarandapan unggah balewatangan sagala. Nyaeta waktu manehna baheula di Cigodeg pameungpeuk deuk ngarampas perhiasanana Neng Sumarni, putrana Juragan Sukarta, manor besar dikontrak Miramare. Sok padahal ieu teh sanajan mah ngan saukur mangrupa sabab jeung akibat tina perbuatan manehna sorangan. Make hayo mika hayang ka pamajikan batur. Nyaeta mah esih indungna Gumilar. Anu waktu harita teh Gumilar mah masih leutik keneh pisan. Nepi ka ngajadikeun Pa Asmita dibui. Sarta saterusna abur-aburan jadi jalma buron. Maesih kadungsang-dungsang neangan nu jadi anak. Atu Gumilar sanajan bener hirupna henteu katalangsara. Kapan nyaho kainung bapana nu sajati teh sanggeus manehna dewasa. Tapi nya kitu ngaran-ngaran jelema. Teu kurang-kurang nu sok hayang bener sorangan. Sanajan ceuk batur mah salah. Sakitu geus natrat nu jadi bibit buitna rurujit indung rurusuh teh nyoko dina dirina pribadi. Ih keukeuh we. Pabarja teh make hayang maleskan nyeri ka Gumilar. Ngan nya kitu manehna teh ngan bati hate we. Dari hatena mah keukeuh jejerih. Lantaran ku manehna geus kajudi moal pikuateun ngalawan. Dek kumaha kanu jadi guru ngarasa era. Lantaran ari batin-batinna mah ngaku yen manehna sorangan nu salah. Sedeng ari guruna teh nu ngaranna Bah Wikalpa. Anu matuhna di Padepokan Cigalontang. Jantang tuh bisa dipentaan tulung. Ongkoh deui manehna guguruna teh henteu cucud. Ngan bae manehna boga nelan nyaeta anak lalaki anu ngaran Dalimin. Ku manehna teh terus we sina guguru ka Bah Wikalpa. Maksudna di mana engke geus bener-bener bisa disanghareupeun ka pakalangan. Ku manehna deuk dipentes pikeun maleskan nyeri ka Gumilar. Tapi ari lila-lila mah maksud kitu teh teu dilaksanakeun. Pang-pangna mah geus kaburu lipur manten. Ongkoh di manehna oge geus ngadenge beja yen Gumilar teh ngabogaan anak lalaki anu ngabogaan tingkat pangabisana lain handap-handap. Meh-mehan mapakan kanu jadi bapana. Ayeuna gok manehna tepung jeung karna nu tingkat pangabisana geus kauji lain handap-handap. Oge kabeneran deui manehna teh beunang disebutkeun musuhna Gumilar. Komo barang ngadenge ku ceulina sorangan yen karna teh muridna Bah Jagur. Kahayangna malaskan nyeri ka Gumilar teh jadi kahudang deui. Ku kituna dek we baradami. Geus paheut sarta itu ieu samiuk pada-padanya tujuan. Bring we ari nit nepungan Dalimin anu pernah imahna teh teu pati jauh sasat sagagampar keneh pada-pada di Tajur Sera. Ngan ari pabarja mah henteu cicing di jero lembur tapi misah nenggangkeun maneh kadua incuna di tengah-tengah kebon. Pamajikanana geus lila maot atuh pamajikanna nu ngora nu dipihukum keur waktu manehna jadi keneh lurah. Baheula oge geus diserahkeun. Ari Dalimin barang dicaritaan ku bapana yen kitu-kitu kaayaanana pabarja baheula. Oguh we. Jol-jol pudig-dig we manehna nafsu mang nyerikeun kanu jadi bapa. Ngaran-ngaran jalma nu sugih kawani sarta boga andelan pangabisa nu ceuk angkeuhanana mah moal aya nu nendang. Ngaran-ngaran murid kahiji Bah Wikalpa. Guruna teh di Cigalontang mah minangka saehuna. Hampir salemur kabeh jadi muridna.
Malah ti sejen tempat oge teu saeutik anu datang ngaron guguru. Nya dina hiji poe mah Bral Dalimin jeung Karna arinit ka tajur sela. Maksudna deuh Cicapar pikeun ngajora Gumilar. Tapi cenah mun dilakukeunana deuk ti beurang, Karna mah moal bisa pipilueun. Lantaran pokna ngarasa era ku dulurna geus dipibojo ku Wijana. Kajaba mun ti peuting manehna tangtu bakal ngayonan. Kitu dadakuna mah. Sok padahal ari sanyana mah lain era ku Ipah. Nya ngarasa era we ku sadarea. Ongkoh deui. Ari deuk terang-terangan mah geus yakin manehna teh moal pikuateun ngalawan. Kan bae yang karena dongteng pipilueun anggur mah lalajoanan we. Kumaha ketak mangke. Da moal anta parah deui si Gumilar teh pasti bakal direkeskeun tulang igana. Dalimin nu memang percaya kana pangabisana. Ucap-ucapanana teh mani ujub naker. Nah bade siang gitu mang di joragna teh. Karena nanyakeun, mending berang-berang we ngarasidik ka jelemana. Dalimin bari murir-murir kumisna. Atuh abdi mah moal tiasa nyarangan mang. Sanes kecing mung eta isin jonghokna sareng Ipah. Karena bener-bener ngarasa sieuna teh manehna ngadadak muringis. Cek mah oge. Yang karena mah tong teuing pipilueun. Engke mah mun geus nepi ka Cicapar, mang mah tuduhkeun we imahna. Seueur jalmi atuh mang. Piraku we teu pada ngadeug-deug. Ulah-ulah engke urang dikarepuk. Nya gu alus di lalajoanan. Cenah eta deuk kabeh ngarepuk salemur Cicapar. Baeut teh teuing. Satu yang beas oge, emang mah haram ngejat cadu mundur. Ilikan we engke ku Jangkarna. Kumaha ketak emang murid ka hiji bah wikalpa cicigalontang. Dalimin bari nepak-nepak dadana. Janten abdi mah nyumput we nya mang. Nyumput we Jangkarna. Lah moal sabaraha ieu hosena urang Cicapar mah digayem kabeh kita kumang mah. Mah eta cenah nu ngaranna si Gumilar. Kumang pasti bakal digebot moal dibere ampun. Paling-paling Jangkarna mah engke teh kapapancenan ngaruang bangkena. Lain kitu Jangkarna. Dalimin bari ngahehe. Kitu kukubukna Dalimin. Anu pikeun Karna mah teu jol-jol percaya. Eukeur mah tacan kanyahoan pangabisana. Durug-durug ari Gumilar teh lain jore-jore wosena. Kapan bapak kukutna oge nyaeta bah jagur. Teu mangga ya. Babejonya kitu keneh. Malah bah jamrong pisan nu geus kaceluk garung. Teu burung we. Kabehanana pada ngajoprak ngalawan pacundang ti pakalangan. Tapi sanajan kitu saeutik oge Karna teu pisan ngabantah. Malah hatena mah make boga rasa penasaran oge. Nanya Dalimin teh bakal bisa nandingan Gumilar atawa moal. Ieu sababna nu matak maranehanana ku Andi kapanggih di jalan anu brasna ka Cicapar. Tapi buktina mah geuning Dalimin teh di jalan keneh oge geus ngajoprak bari gegerungan. Teu kuat nyangga wawasan Andi. Sedengkeun Karna nu ti barang purung padungdung oge geus ngabalecet lumpat. Manehna teu terus kebat balik deui ka jalan gede. Tapi ngadedempes we heula di lebak lantaran ngarasa melang ka Dalimin. Barang kira-kira geus rada lila meueusan. Manehna ngeteyep maju deui. Kasampak Dalimin keur gegerungan. Sedeng Andi jeung Ki Jantra geus areuweuh ti dinya. Geus kitu mah gancang we atuh Dalimin disampeurkeun. Nu saterusna disangkeh dibawa mudun deui ka lebak. Maksudna
dek balik deui ka tajur sela pikeun bebeja ka pabarja. Kancadang sadayana Andi jeung Ki Jantra nu terus we ngagar di kalemur Cicapar. Sanggeusna nepi ka nu diseja, teu hese natanyakeun, "Eger mah deui imahna Gumilar teh teu jauh ti sisi jalan rondaan." Nya baranggok mah Gumilar teh teu wudu ngarasa kaget oge. Tapi Andi ngagentak ngabejakeun maneh, yen pangna daratang teh aya kaperluanana ka pamajid. Atuh deui ku Andi sakalian we dibejakeun yen manehna teh ti Cipancar. Oge jeung Wijana geus wawuh lantaran kungsi bebarengan. Nya geus kitu mah Gumilar teh ngagentak ngabaeukeun geus teu sak deui yen ieu jajaka teh nu disohorkeun si Buntung jago tutugan teh. Eker mah memang geus ngadenge dongengna ti Wijana katurug-turug deui. Kabuktian leungeun kencana bener Buntung. Bos Ani jeung Ki Jantra arasup. Sabrehan oge ku Ani geus kajudi yen Gumilar teh tetela lain jalma jore-jore. Beda gek-gekanana, beda heabna. Boh ucapna, boh rengkakna, pinuh ku komara sarta wibawa. Paromanana bersih sarta teu oleh marahmai, tandaning jalma akuan. Teu salah cek Aki Surdi sarta cek Pamardaka. Cenah Gumilar teh jawara nu geus kakoncara. Lain bae luhur elmu jembar pangawasana, tapi oge geus kaceluk. Ambek sadu santa budi. Najan ambek tara terus ngewa, budina mah tetep luhur. Teu heran lamun Andi teh make semu-semu nu rada moyongkod. Ngarasa serab ku bubudena, ngarasa seunggah ku lelewana. Sadajan bener Gumilar teh estuning pika conggaheunaker. Tacan naon-naon Gumilar teh geus matak seber murungkut hate. Geus puguh Ki Jantra. Eukeur mah manehna geus boga dosa. Diheula kungsi Pipilueun jeung si Jakalara waktu ngajorag imahna Pasmita di Nangkapait. Beuh, mun seuk kanyahoan teh ka mana nya nyumputkeun beungeut. Ka atuh jang Andinya. Pamajid teh da di ditu calikna sareng pun anak. Urang teh we sina ka dieu da teu tebih bumina teh. Gumilar barijung nangtung, maksudna deuk ngabejaan pamajid. Asa wios atuh Pak. Abdi we bade ka ditu. Anu palih mana bumina Kang Jana teh? Hate Ani teu mikeun lamun Gumilar kudu indit sorangan ngabejaan ka imahna Wijana. Is, mending di dieu ngobrolan jang Ani. Ongkos bapak teh sono. Keun, da caket ieu. Tapi kakarage Gumilar cengkat tina diukna. Tacan ngalengkah-lengkah acan. Rong heap teh jaja nyampeurkeun. Nah aja we meureun deuk nepungan Gumilar. Lantaran sajeroning aya di Cicapar teh cicingna milu jeung Wijana. Atuh pok we. Ku Gumilar dititah balik deui supaya ngabejaan pamajid. Lantaran aya Andi ti Cipancar ngahaja nganjang aya kaperluanana ka pamajid. Leos atuh jaja balik deui. Teu kungsi lila hari bring teh maningaleut. Geus puguh nu deteangna nyarum oge norojol bareng jeung Wijana katut ipah. Taksiran harita teh keur nganjang ka anakna. Atuh Sari jeung Ganjar teu tingaleun marilu. Ngarasa panasaran hayang nyaho si Buntung jago tutugan anu sakitu disohorkeunana. Ai Jani, alah da mau jang. Pamajid nu miheulaan ngabageakeun. Kaya gorengna. Sanajan bener kasahandapkeun. Di lain-lain oge dulur sapaguruan. Malah mun diingetkeun hasilna menang guguru ti Aki Musani. Kapan Andi mah beunang disebutkeun aya leuwihna. Tug nepi ka jucungna. Sedeng pamajid mah teu kungsi tamat. Berkah Aki sawangsulna. Andi bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Wah, sae jang Andi.
Geuning sareng Ki Jantra. Damang. Pamajid saterusna ngareret ka Ki Jantra. Ya hibar, Pak. Ki Jantra rada bareureum beungeutna. Ku kitu teh mah rada kapiring leutik. Ras inget kana kalakuanana sorangan waktu keur di Tanjung Pura teh. Komo waktu sasalaman jeung Wijana. Rarasaan teh mani teu beungetan bakating ku ngarasa era. Ngan untungna we boh Pamajid, boh Wijana saeutik oge teu nembongkeun anu ngandung semu. Lantaran kuduanana oge geus kamaklum. Ki Jantra mah ngan sakadar kababawa ku Karna alias si Jakalara anu harita memang jadi kapalana. Beres itu ieu pada ngebrehkeun Sukabungahna. Peda diparengkeun patepung amprok jonghok. Barabat we Andi nyaritakeun pamaksudanana. Pangna datang ka Cicapar. Nyaeta di jurung laku ku Aki Musani pikeun neangan Pamajid supaya datang ka Tambakbaya. Teu diterangkeun naon perluna. Ongkoh Andi oge kapan teu dibere nyaho deuk naon-naonana mah. Ngan disebutkeun aya penting we. Pamajid supaya diteang ka Cicapar. Tamat nganepikeun pesanana Aki Musani, dek we Andi ngadongengkeun perkara Karna. Yen waktu ieu teh geus ngabelecet deui ti lemurna. Malah cikeneh oge kungsi tepung di jalan, babarengan jeung nu ngaran Dalimin, urang Tajursela. Ngan bae baranggok oge tepung. Manehna terus lumpat, taksiran balik deui ka Lebak, sarta jalana tangtu nyorang nu bala lantaran teu katembong ngabelecetna. Malah ku Andi teh sakalian mah dicaritakeun yen jeung Dalimin mah kungsi tadi teh riributan heula. Lantaran manehna teu pupuguh ngadon nembongkeun sikep saperti nu ngamusuhan. Dume eta ngageroan Karna. Ari Dalimin jojol muda we amarahna. Nu antukna riributan teh teu bisa disingkahan deui. Waktu tadi ditinggalkeun teh Dalimin keur ngajejer keneh di tengah jalan. Ai. Nu bener nih. Wijana kawas-kawas nu teu percaya barang ngadenge Karna minggat deui ti lemurna. Bener, Karna teh kabur deui ti Gadog. Leres Kang Jana. Malah abdi ge kantos tepang sareng pasuta katut Kang Widarma. Anu ngahaja we sarumping ka panenjoan. Cariosna nyaeta nuju milarian Karna. Andi ngayakinkeun. Lari nu tadi panggih di jalan, bener teh Karna. Wijana nanya deui. Sumuhun Kang Jana. Da moal pangling atuh. Mangga we taroskeun tah ka Pajantra. Andi oge bari ngareret ka Ki Jantra. Ai. Nadeukna nahaon deui cenah manehna teh. Wijana satengah nanya kana dirina pribadi. Duka tuh Kang Jan. Dabdi oge teu ngartos. Buah. Ngadon ngomplot deui jeung anak buahna. Pamajid bari ngaret ka Wijana. Tiasa janten Aki. Upami laras teh kitu, nya notoroga naker. Wijana bari males ngaret ka Pamajid. Wah kitu, rek aya maksudna nu goreng ka urang. Nyarum nemrong bari ngaret ka Gumilar. Ulah waka goreng sangka yum. Gumilar gancang ngagebes. Ngaret kan nu jadi pamajikan, bari sorot panona nu ngebrehkeun ka teu panujuanana. Eta we atuh dume manehna teh pan kapendak kalangkang kolong kapalih dieu. Sareng naon margina digerohan ku Jang Andi make lumpat. Sapertosna boga dosa. Nyarum nempas. Nya bener, ku kitu teh mah. Memang teu mata kaharti. Tapi ari jojol kudu nyangka goreng mah. Ulah waka. Gumilar keukeuh ngebrehkeun ka teu panujuanana. Mun eta di ku teu kahartosna teh, na bade naon manehna teh nu mawi minggat deui. Wijana keukeuh ngarasa teu kaharti.
Keun bae jana tong teuing jadi pikiran. Atuh eta bisi bae cenah aya maksud deui anu teu dipikahayang. Urangna we sing iatna ngajaga diri. Paribasa sing saringset pageuh iket, sing caringcing pageuh kancing. Gumilar saterusna mapatahan kawijana. Sumuhun, kitu eta mah. Janggung. Bapak teh panginten kedah ka tamak bahaya ieu teh. Pamajid saterusna nyarita ka Gumilar. Pang-pangna mah satengah nu menta dijurungkeun. Sakedahna Pak. Mangga teh teuing bade angkat mah. Iraha kitu Pamajid. Upami teh mah. Bade dinten ieu we. Sae Pak. Canak we wijana kanggo pirencangan tambakeung. Gumilar bari ngaret ka wijana. Sumohon sareng abdi we Pak. Wijana giak naker. Sugan we engke bisa papanggih jeung karna ngarasa penasaran. Naon sababna nu matak ngadon kabur deui ti lemurna. Geus karuhan kitu mah Ani teu talangke deui terus we pamitan. Mimitina mah Gumilar teh teu jol-jol ngidinan. Ani deuk init deui teh. Ku kitu teh mah ngarasa sono keneh. Rokaya Ani maksa lantaran dipapadonan ku Aki Musani supaya ulah lila. Geus kitu mah Gumilar atuh kapaksa ngidinan bari diimplik-implikan. Wiat salam bakti ka Aki Musani anu mangkuk di Tambak Baya. Kanca dangu sadayana. Dina waktu ari nitna sararea ngalanteurkeun nepi ka jalan rondaan. Ipah atuh teu wudu ngadadak nguyung deuk ditinggalkeun nyaba teh. Bakuna mah sok sieun karasa beurang peuting. Maklum ayeuna teh beuteungna geus meneyang bulan alaeun. Ku kituna mah kamaklum piraku teu ngangres ngalahirkeun jabang bayi bari teu katungguan kudu jadi salaki. Da moal laming Kang oge Pak. Tos rares mah tangtos enggal-enggal wangsul deui. Wijana bari ngusapan ka Ipah. Mohon Kang. Pilih bujang karaos yang wengi. Keung Ipah teh sayang Kang mah. Ipah bari ngusapan beuteungna nu geus bureuyeung bulan alaeun. Tangtos Ipah. Jang ngelarkeun we nya nung. Wijana nyaritana deudeuh naker. Beratna mah nataku deuk ninggalkeun pamajikan anu sasatna geus sabroleun. Mangga Kang. Wilujeng angkat we. Ipah maksakeun ngahegar-hegar maneh supaya nu jadi salaki tentrem hatena. Tapi ari Wijana geus ngaleos mah rep deui we pasemona ngadadak alum saperti tadi. Mirengeh nu jadi salaki ngan ukur tembong tonggongna teh. Bari panon mah geus mimiti ngambeng. Celak, surudut, ngalembereh mapai pipi. Ngarasa tu genah nasim teh ngan ditinggal-tinggalkeun we. Ongkoh ngadadak keras deui inget ka bapana anu mangkuk di lembur. Mangka-mangka geus kolot katurug-turug jeung tanpa daksa. Waktu ngadenge carita anana Jaja oge anu nyebutkeun yen pajamian teh kacida ngarep-ngarepna kanu jadi anak. Hayang papanggih. Ipah teh mani ngagukuk kanyanyerian. Rumasa geus namelarkeun. Geus sakitu taun aya di Cicapar nuturkeun nu jadi salaki. Manehna tacan sakali-kali acan ngalongok ka ujung kulon. Ieu sababna nu matak cipanonna teh geus teu bisa diampeuh deui. Beuki lila beuki deres ngabaseuhan beungeutna. Kanca dangu sadayana Aki Musani
anekak sila di dadamparan ku kulit embe. Disanghareupan ku Pamajid. Andi mah jeung Ki Jantra katut wijana harita teh keur aya di kebon pipireun imah. Teu milu masamoan. Ku kitu teh mah maranehanana teh ngaragangan bisi aya Rusia nu bakal disawalakeun antara Aki Musani jeung Pamajid. Kieu suangsa. Ajid, nu mataku kaula diala teh. Aki Musani ngamimitian ngajak ngadongeng. Ti heula pan ku kaula teh geus dicaritakeun. Sanajan ngan saukur saliwat. Yen pangna kula lunta ti Trusmi teh. Lantaran leungit teh nu jadi anak. Inget keneh beureun Ajid. Aki Musani bari neuteup ka Pamajid. Sumuhun emut. Salajengna kumaha gitu Pak Guru. Pamajid rada oge kaget lantaran Aki Musani ngajakan ngadongeng teh bangun nu dari anaker. Jauh-jauh manehna ngahajak di teang ku Andi. Ongkoh di kagetna teh naha ari pamardaka teu di teang. Tah kieu ye Ajid. Perkara nu jadi sabab musababna. Pangna si Mursan ngabelecet. Kukula teh moal dicaritakeun. Lantaran taya paedahna. Ngan kieu ya Ajid. Kula teh kira saminggu nu geus kaliwat kapareng ngimpi. Ari dina hitungan teh si Mursan nembongan sarta nganaha-naha ka kaula. Nyebutkeun cicingeun teu daek neangan nu jadi anak. Saperti nu teu nyaah we cenah pokna teh. Tah ku kituna hate kula teh anu memangna geus paler ayeuna bet inget deui. Sasatna kageuing ku impian. Di poho-poho kalah kabeuki nyoso, di paler-paler bet kalah kabeuki masket mieling nu jadi anak. Tungtungna jadi nimbulkeun kapanasaran. Hayang maluruh deui nu jadi anak. Reg Aki Musani eureun nyaritana. Diselang heula ku ngarongkong cangkir citehna. Leguk nginum. Kawasna bae ngabaseuhan ti koro anu karasa geus mimiti seuseut. Semohon kumaha salajengna Pak Guru? Pamajid nanyakeun kasurung ku kapanasaran. Lantaran ditempokeunana teh guruna kalah katerus siga nu ngahulang. Kieu Ajid. Lamun kasaluyuan kula teh deuk mentes ka Andika. Mentes kumaha Pak Guru? Pang maluruhkeun. Tapi tong jauh-jauh. Kitu we di sakuliwak dayeuh Garut. Oge entong dihagalkeun teuing. Ieu mah sambilan we. Meakeun kapanasaran. Kumaha kira-kirana? Sanggup Ajid? Mangga Pak Guru. Upami laras mah Jang Mursan teh aya keneh di kieuna. Piraku we teu tiasa kapenak deui. Pamajid nyanggupan. Eta moal poho rupana. Moal Pak Guru. Margi kapan aya cirina. Nya. Daun celina anu beulah katuh teh rawing urut dicakar monyet. Atuh sajabana ti eta manehanana teh mamawa ali virus boga kaula. Ajid apal keneh beureu nya kana rupana. Sumuhun emut keneh. Nya. Tah eta ali oge bisa dipake padoman. Lantaran sakainget kaula batur mah moal aya nu bogaeun batu virus saperti kitu teh. Sumuhun leres. Moal aya bangsana nu di nu sanes mah batu virus nu sapertos kagungan Pak Guru. Pamajid ngahaminan. Tah kitu we perlu nama Ajid. Sugan we atuh
si Mursan teh aya keneh di kieuna. Nya, mugi-mugi we atuh Pak Guru. Dupi Ki Adi kumaha diwartosan Pak Guru? Ki Uka Ajit. Sumuhun. Teu Ajit. Ongko da Ki Uka mah tu da teu pati apaleun ka si Mursan teh. Sumuhun. Margi daritna oge pan sareng abdi. Oh. Ya iya sababna nu mata kaula mentes ka Andika oge Ajit. Sakitu tah kaperluan kula teh. Ayeuna mah pek bisi deuk ngarereuhkeun awak. Sabada cenah ari barudak. Aki Musani bari ngaret keluar. Nuju di palangkar painten Pak Guru. Pamajid oge pipilueun ngareret keluar nempoan wijana katut nu sejena. Kancadang. Lantaran geus taya di kaperluan. Barang geus ngarasa cukup nyacapkeun ka sono jeung nu jadi guru. Pamajid terus we pamitan sejak mulang deui ka Cicapar. Bakuna mah ongkoh ngarasakeun kawijana anu geus merenyeng we hayang gara balik. Ku kitu teh mah melangeun ka Ipah. Waktu deuk ditinggalkeun teh sakitu ngabeungeutanana. Memang ngarasa berat namah nataku rek init-initan dina waktu kaaya anu jadi pamajikan sasat geus sabroleun. Ngan ieu mah indit soteh. Awahing kumaksakeun maneh lantaran ngarasa melang ku pamajid. Nyore-nyore brawe mariang ditambak baya. Aya we tutumpakan nu kadayeuh deuk megat cika dungora. Mah teu nanaon, nikreuh oge. Kabeneran keur meujeunna maju ka Cangbulan. Kaputingan di jalan mah teu nanaon. Atuh deui sugan we ari leumpang mah sugan kapareng papanggih jeung Karna. Andi mah jeung Ki Jantra teu arindit. Lantaran dihandeg ku Aki Musani. Ongkoh kapan ti heula oge geus disebutkeun yen Aki Musani teh aya kaperluanana. Anu dina deukna dicaritakeun ka Andi, bener we. Sakumaha ceuk tulupanana yen Aki Musani teh deuk ngajarkeun deui elmu-elmuna ka Andi. Memang ari ditilik kabiasaanana nugu guru mah. Andi teh beunang disebutkeun geus tamat ngalap elmuna ti Aki Musani. Sakabeh ilmu panemuna geus kapimilih ku Andi. Tapi ieu mah nu deuk diajarkeun ku Aki Musani ayeuna nyaeta hiji kabiasaan Aki Musani nu memang bawana ti kudrat. Nyaeta Aki Musani teh bisa ngagunakeun tungtung ramo-ramo suku nepi ka lamun dipake leumpang atawa lumpat. Sumawana mun luncatan teh sama sakali teu kadenge gerakanana. Mun dipake leumpang kacida cepetna lantaran saolah-olah nu ditotolonjong. Atuh mun dipake lumpat ceuk nu bohong mah dina ngablesatna teh bisa marengan angin lantaran ramo-ramona ngeper. Geus puguh mun dipake luluncatan. Dina ngajorelatna teh maningan sakilat-sakilat meh-mehan teu bisa dituturkeun ku panenjo. Da nyaeta ku ngeper tea teu beda we ti karet ngampul. Kakara gecre tungtung ramo antel kana taneuh. Harita keneh oge geus ngablesat deui pindah tempat. Sajabana ti eta aya deui kaluar biasaanana Aki Musani teh. Nyaeta bisa nganyahoankeun naon-naon ku jalan ngagunakeun hiliwirna angin. Cukup kumancokeun irungna we saperti nu keur nyeseup hawa atawa masangkeun dua dampaleungeunna kana palebah ceulik kenca katuhuna. Sina meber nonggongan dua ceulik. Sarta dampalna manco ka hareup. Tah dina hiliwirna angin anu nebak kana tonggong dampaleungeun teh sarta nu saterusna yukna sora angin teh malik asup kana ceuli. Geus cukup pikeun Aki Musani mah bisa nganyahoankeun boh aya satogalak atawa jelema anu bakal ngabinasa ka manehanana.
Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.